para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ieu nu hese ge ieu menggali, sedangkan dek gagali sumur kudu ahlina, dek gagali di Citorek emas kudu ahlina, dek gagali tuh di Sulawesi tentang batu bara, Kalibatan batu bara kudu ahlina. Komo iya dek ngagali sesuatu nu terpendam naon iya hak nu aya di kolbu, iyalah nu aya di kolbu naon sifat ilahiyah kepangeranan pengertian artina pengakuan bahwa pangeran teh Allah. Saha nu ngagali eta lamun lain kiai nu ngagali pangeran teh Allah. Kiai diperuntukkan ku Gusti Allah ka dunia selain nabi penerusna warasatul anbiya ialah para aulia Allah, para kiai nu mantak luhurna kiai kunaon eta batur mah ngagali sumur hayang cai, batur mah ngagali teh ngagali taneuh hayang emas, batur mah ngagali teh ngagali taneuh hayang batu bara jeung logam-logam nu sejenna urusanna dunia. Tapi kiai mah menggali kolbu manusia supaya mengaku pangeran teh Allah. Mahal jasa. Saenggeus ngarti pangeran Allah teh aya syariatna dituntun ku kiai teh. Ya Allah, mahal amat makna kiai. Saenggeus dituntun melalui syariat, dituntun ku kiai teh supaya muantap keyakinanana melalui ilmu thariqah tuntun ku kiai. Makna kiai teh lain sambarangan lantaran endek nyalametkeun manusia ti seuneu neraka nu lawang sorgana geus dipersiapkeun sakumaha tadi. Asal bisa ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kiai mah lamun deuk maot, tapi kiaina lain kiai nu DPR tadi tah. Lain kiai anu osok ngagigiring kebo lain ya. Lain kiai anu osok kalkum lain. Tambah kiai monyet tah kiai emang kumaha gitu di Al-Quran tadi geus dijelaskeun ketika berbaring kieu urang teh nyaho bakalna tek lapoek aya suara irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah diomongkeun teh irji'i nafsu balik maneh ka pangeran maneh irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saat etala sang kiai belah ditunda mawali lantaran geus aya suara ngan hese dicaritakeunana suara eta mah nu nyaho Imam Ghazali, nu nyaho Tuan Syabdul Qadir, nu nyaho sederetan wali-wali Allah anu kula mangan sakadar nyampaikeun hungkul. Tah begitu irji'i ila rabbiki di harita ta sang kiai mah pepegatan jeung dunia teu hayang aing kana dunia, pepegatan jeung makhluk teu hayang aing jeung makhluk. Keur masa hirupna mah teu pati bisa, tapi ketika geus aya suara Pedi irji'i balik sia ka ditu ka kuburan nyololong sia sorangan. Lain deui lain kiai masalahna ieu mah sesemperan di itu di mana tadi Solear atuh moal tapi kiai mah Kendor Jaya irji'i henteu diteruskeun bago tah kididi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah langsung tah loba jelema nu diangkat jadi kekasih Allah teh deuk sakarat lantaran ngadenge irji'i ila rabbiki aing teh teu bisa keur hirup mah tapi ieu aya sen irji'i ila rabbik irji'i ila rabbik irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Saat eta ditunggu ku malaikat begitu pas eueuh di jero hatena fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati dicabut nyawana geus eueuh karesep kana dunia. Keuntungan santri, keuntungan ustad, keuntungan kiai
Masya Allah sebabnya naon diperuntukkan ku Gusti Allah jangan gali kolbu manusia. Nah naon coba dalilna tah pondok pesantren, naon coba dalilna tuh majelis taklim, naon coba dalilna eta murid-murid santerona, eta teh hasil galian-galian daripada kiai. Masya Allah lamun urang jaritakeun guru-guru urang ngagali diri urang nu tadina teh nyaho ka mubtada jadi nyaho, nu tadina teh nyaho ka fa'il jadi nyaho, urusan maca belah dieuna urusan syariat sasaratan jeung rukuna belah dituna terus, bahkan dituntun urang soal zikir nu mantep ka Gusti Allah. Ieu nu mahalna moal aya di sekolahan, moal aya di pendidikan prawira dasar urang mah teu ngaji meureunna teu sakola. Naon coba sekolah luhur naon ngaran? Universitas. Ye, odob sia. Aing mah keur caritakeun tentara, polisi tah. Naon sakolahanna ngaranna? Cih. Tujak tunjuk. Bodoh dibawa ke kalangan. Gitulah para jamaah kaum muslimin. Kula badeg caritakeun teh betapa untungna jadi seorang kiai sebab nyana penggali kolbu urang, muridna, tatanggana jeung sajabana. Modalna urang asal cinta ka ahli Allah, urang bakal dihijikeun jeung maranehanana walaupun teu datang karena naon nu dimaksud. Ya penting urang ngahiji teh modal kos kieu urang, ya Allah ya Rabbi, ieu teh urang teh tanda cinta urang teh ka ahli Allah, geus dihijikeun. Nah, nu tadi teh eta teh aya babun nahyan syahwat. Teu bisa urang, tapi hulu urangna bisa. Engke kapan kieu cak Kangjeng Nabi teh? Hei, kiai ka dieu. Ayo ka dieu. Aya naon? Ulawa ka sorga maneh teangan heula murid-murid. Hei, sanu ngaku murid ka sia. Keheula aing mah dibere tilok pun ku sia. Pokona mah moal wakai. Tah, ieu si kiai teh geus aya SK-na kudu ka sorga, lawangna geus jelas. Tapi cak Kangjeng Nabi ulah waka berangkat teangan heula murid, keuntunganna di dinya urang boga keyakinan masyaallah. Nu cak Kangjeng Nabi ke teangan kula di mana cek Siti Fatimah, teangan di dua tempat, hiji di mizan, nomor kedua di sirat. Sakitu bae geus teangan. Nah eta Kangjeng Nabi teh mere mandat ka para aulia Allah, mere mandat ka para ulama sholihin. Nah, iyalah keuntunganana murid-murid anu bener-bener cinta mahabbah ka ahli Allah. Di duniana urang mah biasa bae ibadah, tapi di akhiratna digupai ku guru nu ahli Allah. Ih sia mah geus cicing lanan. Henteu aing mah henteu. Kadia beres. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah nikmatnya luar biasa. Ketika orang dihijikan jeung ahli-ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'iri. Kos kitulah tuh nya. Bab santri mah kan di duniana loba pikaseureun para santri mah. Okos tu hebat padahal henteu. Santri, okos tu teh hebat padahal hebat. Satu ketika aya jelema ribut di lapangan main bola. Lantaran eta teh tadi beureun offset. Dilangsungkeun wae. Ribut lah. Wah, ribut gelut. Langsung santri bakal terundang sebab jana aya amar ma'ruf nahi munkar. Komo urang Cisoka mah. Atuh pelor beak mantap. Datang ke bengkel sepeda baringungeun ge. Kekurangan pelor. Aduh ya Allah ya Rabb. Nah, si santri langsung mah, "Pisah, jangan ribut. Pisah, jangan ribut." Aya jelema gregetkeun biasa pan ka santri, leutik-leutik sia. Leutik kene sia geus misa-misa ke nu kieu, langsung belati. Cet. Potong belati potong, cak jawara lain lalagani budak santri,
datang ka potong kieu langsung kaget sama aya santri sia aing ge potong tah belati tah nginggir sia geus bahaya sia bahaya mas langsung tuang cak alhamdulillah langsung babaturan datang sia hebat amat nyawa aing hebat nyaho teu padahal sia teh belati bisa potong aing pan leutik make samping bodek jadi ieu nu bodek teh ieu tah jadi belatinya teh lain ka beuteung aing eta teh ka bubundelanana ku batur pajar hebat bae aing geus loba omong geus pokona mah hebat bae aing lah jadi jelema katipu mentak ge awewe ge loba katipu ku santri pajar loba duit padahal mah henteu ngan ku lantaran awewe na ge lain hayang duit nya mah hayang ge sorga bae dasar siapa teh mondok atuh kami mah mondok sih mentak awewe na ge atuh geus kieu meureunan geus takdir ilahi cek kitu pasrah geus lah pagahan kula belah awewe ge langsung minta dipagahan ka salakina yo pagahan mah naon heula atuh cenah ka amil langsung ilaman lawa mila pindah itu amilin ngomong pamajikan ilaman lawa hartina naon ka hartina waruhan sira muhodogar muhayan sanyana pirang-pirang amil jumlahna 100 deh kakula doang meureun 100 kono sajian mau boting 100 henteu siapa gitu amat gaji segitu jadi pamajikan ge bingungkeun ka santri dah kakak mah 100 ge kakula meureun kono sajian mau boting 50 ai sia mah ieu mah ti dituna henteu lah moal aing moal ngaji lah jadi pangese-hesena cak almarhum abah ge tiki prawira eta boga santri nu hese teh pamajikan maksudna ngajar pamajikan tilok nurut heran nu sajen mah narurut kabeh eta buktina tah amil 100 bae lah kakula doang meureun nu sajen mah nya 50 meureun enggak ngaji enggak datang kadinya doang nah iyalah orang lamun boga pamajikan santri nikmatna luar biasa Masya Allah teu kudu hese urang ngadidik rukun wudu teu kudu hese ngadidik rukun salat teu kudu hese baca Quran geunaheun jasa urang salat ti penting Allahu Akbar pamajikan nurutan je coba mun lain santri je tahajud ge deukeut aing bae meureun awe mah kos kitu kan tapi lamun pada santri Masya Allah kak tungguan kak kunaon kula ge hayang milu tahajud ulah geus neng mah geus ulah tahajud geus peureum bae ngurusan anak henteu ih engke kakak ka surga mah nya kula ka neraka henteu ulah neng mah henteu kula mah deuk ngilu bae milu nya Allahu Akbar menang 2 rakaat ngajebleh ieu dadana dibuka atuh geus Kinurjaya kieu bae aing sih ieu sabenerna tahajud menang sabaraha rakaat teu beres tuh kan saja cek pamajikan atuh ka sarua ibadah ieu kan atuh geus aya kos kitu mah lu bentek aya kieu tah santri mah begitu nyaritakeun Pak Agul Bapak polisi malam tahajud saya alhamdulillah bisa 10 rakaat hebat. Kalau itu Pak TNI saya bisa 20 rakaat mantap Masya Allah. Ini pedagang saya alhamdulillah dari jam 2 sampai subuh mantap. Pas kiai Pak Kiai semalam tahajud saya alhamdulillah urusan tahajud sih yang penting saya melek aja semalam. Sampai di mana itu? Mulai dari jam 1 sampai jam 8 melek terus saya. Kok hebat amat Pak Kiai, apa resepnya? Resepnya nggak ada apa-apa. Coba polisi tanya. Saya baca sholawat. TNI, saya ada ayat supaya kuat. Alhamdulillah. Ini pedagang sama. Pak Kiai, saya mah resepnya sedikit. Telur sama madu sama jahe. Jadi kucek diminum. Alhamdulillah dari jam 1 sampai jam 8 kuat. Tah tanyakeun kanu panjawikeun opat di jero tah. Atuh pokona mah santri mah kos kitu ngomongna. Batur mah kuat salat geuna mah kuat eta. Madak loba katipu ku santri mah. Tuh kan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
lamun urang jaritakeun kehidupan santri model aneh resep tapi pika sebeleun mentak bangsa polisi TNI nya nanti bingungin ka santri mah anu sekolah anu teu pernah mengetahui tentang santri bingung kakula besok nanya pakai santri ada berapa di situ nanya-nanya mau mondok apa enggak sih? Enggak, cuma nanya aja, enggak usah nanya-nanya. Pokoknya santri mah puyeng. Emang kenapa? Santri saya ini rekenannya mah tulisannya ada 1000, tapi kalau saya manggil mau kerja 5 juga susah. Santri mah kos gitu. Tapi lamun deuk nyalateun, Pak. Masya Allah. Isi ngamurudul ki budak. Santri aing kabeh tah lain. Nah, mata moal kahartieun jelema nu teu mondok nyaritakeun pondok pesantren, nyaritakeun santri moal kaharti. Urang nyaritakeun santri sote jeung santri. Atawa lingkungan santri udah Cisoka mah aja santri kabeh. Santri kabeh lah. Hiji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nu lain santrina. Nah, ieulah kehidupan santri. Sederhana di bawah sederhana. Secara lahiriah tetapi lantaran guruna ditugaskan ku Gusti Allah untuk menggali kolbuna berarti secara maknawina santri adalah penduduk surga. Masya Allah. Lo amin tuh si jalan santri. Jadi aku sih mah pernah. Pokoknya nu teu pernah mondok mah teu nyaho, nu teu pernah nyansen teu nyaho. Teu nyaho cai diseduhkeun ka kerak hayang nginum jasa aja diinum lok be tata di dakarak bondok kuru menang sabulan baheula ditimbang lain tuh cai kerak eta. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kakarak datang ka sabaraha lawang masih kene aya 3 lawang deui insyaallah. 2 lawang deui wah ieu waktu geus samporet ieu mah sakadar bahwa Allah ngutus nabi diperlukeun jang umat kitulah sunnatullah. Allah ngutus ulama warasatul anbiya. Allah ngutus ulama-ulama tergantung martabat-martabat ulama. Nah nu jelas diutus ku Gusti Allah jangan ngagali kolbu manusia. Lamun ngagali emas rintanganna luar biasa, ngagali batu bara pohara rintanganna, ngagali sumur rintanganna, komo ngagali kolbu. Nu mantap lain lalagaan perjuangan seorang kiai. Sampaikan ke aya pondok pesantren bertahan, majelis taklim bertahan, muridna alhamdulillah aya anu geus bisa ngamalkeun eta berarti geus hasil berjuang. Rintangan-rintangan geus dilalui ku manehanana. Lain lalagaan loba anu ti geuseu jadi kiai teh. Loba anu ti soledat jadi kiai. Menghadapi rintangan-rintangan anu lain lalagaan rintangan-rintangan anak. Dobata kurang doakeun mudah-mudahan para kiai dibere talaleger, dibere kuat istiqomahna, dibere kuat keyakinanana, dibere mantap keyakinanana ka Gusti Allah. Santrina sarua mudah-mudahan dibere istiqomah, dibere hasil maksud, dibere ilmu anu manfaat, dibere bisa ngamalkeun anak kitu keneh masyarakat takwa mudah-mudahan dibere cinta ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta ka para aulia Allah, cinta ka para ulama-ulama, kabelah dina cinta ka para santri-santri. Terakhir orang doakeun almarhum almaghfurlah batur kula para sok lalagaan itu kene atuh naon nyara saluhureun tetapi akrab alhamdulillah Cilongok saat-saat anu dipentingkeun nyana datang kitu kene kula pernah ka dieu nikahkeun terbayang bahasa-bahasa jeung tingkah-tingkahna jeung keakrabanana tanpa aya sekat antara khususna kaula jeung anjeunna. Urang doakeun mudah-mudahan sakabeh dosana dihampura ku Gusti Allah.
dilegakeun dicaangkeun di kuburan anak tarima amal ibadahna ku Gusti Allah dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berikut istri tercinta anu geus leuwih ti heula kitu keneh guru-guru urang mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana tur dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu ditinggalkeunana mudah-mudahan dibere sabar jeung tawakal. Urang kabehan nu hadir di dieu khususna umumna muslimin muslimat mudah-mudahan husnul khotimah. Bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cekapkeun sakitu hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakirangan nya. Doakeun sim kuring ngadoakeun ka sadaya.